اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi ari kulemna jalmi alim, afdalu eta langkung utami min ibadatil jahili daripada ibadahna jalma bodoh. Ai tegesna naumul alimi kulemna jalmi alim alladzi yura'i adabal ilmi, anu memperhatikeun etika keilmuanana. Jalmi anu alim memeh kulemna teh wudu heula, beres wudu wiridan heula. Beda jeung jelema bodoh mah rek sare teh di mana benjung sabda teu inget kana wudu acan, teu inget kana bismillah acan. Nah nu matak tidurna orang alim mah lebih baik, sebab tidurna make tata krama, make etika, pake akhlak. Nu matak lamun tidurna make etika, afdalu min ibadatil jahili, eta lebih utama daripada ibadahna jelema bodoh alladzi la ya'lamu adabal ibadati, anu henteu nyaho kana tata krama ibadah. Jelema bodoh makan kadang-kadang geus puguh kana ilmu ibadah nage kurang pati apal, kana tata krama nage, kana sopan santun nage geus teu dipake. Asup ke masjid geus teu make tata krama. Mana contohna? Eta asup ke masjid teu maca doa-doa acan, ngasupkeun sampean oge nu mana bae heula. Begitu asup ke jero masjid lain tahiyatul masjid tapi ngobrol heula ngadaguan imamna da can datang. Nah ieu teu sopan, teu make etika ibadahna. Rajin-rajinna ka masjid tapi di masjidna teu make etika. Mata wayahna selain dipelajari ilmu ibadah teh, pelajari oge etikana ibadah. Wa fi riwayatin sareng dicarioskeun dina hiji riwayat li Abi Nuaimin di Sayyidina Abi Nuaim an Salmana di Sayyidina Salman bi isnadin dhaifin kalawan sanadna anu dhaif. Naumun ala ilmin, kulemna seseorang berdasarkan ilmu, khairun eta lebih baik min sholatin daripada sholat ala jahlin berdasarkan kebodohan. Nah eta hadisna dhaif, tapi walaupun dhaif ulah dianggap sepele. Da sholat ke kudu jeung ilmu, sare oge tetep kudu jeung ilmu, da aya ilmuna aya tata kramana. Nah sih tidurna jalma alim lebih utama daripada ibadahna jalma bodoh. Ai li annahu tegesna karena sanyanyana eta kalakuan jelema bodoh. Qad yadunnul mubtila, jelema bodoh mah sok menganggap perkara anu ngabatalkeun musahihan sebagai perkara anu diperbolehkeun atawa anu sah. Puguh-puguh eta teh ngabatalkeun kana salat misalna, tapi cek nu bodoh mah sah salat kitu teh. Kumaha cek manehna wae nu bodoh mah dambung ngaji teh ya matak salat lagi kumaha manehna bae. Wal mamnu'a jaizan, jeung sok sering jelema bodoh mah menganggap perkara anu dilarang teh sebagai perkara anu dibolehkeun. Jadi sok dibalik-balikeun ku sorangan teh geuningan. Nematak wajar upama tidurna jalma alim lebih afdol, lebih utama daripada ibadahna jelema bodoh. Kama qala Dirar bin al-Azwari sahabi,
sakumaha nu dicarioskeun ku Sayyidina Dirar bin Azwar as-Sahabi, man abbadallaha saha jalma anu ibadah ka Allah bijahlin disertai dengan kebodohan, kana maka aya ma yufsidu aksara perkara anu dirusakna teh bakal leuwih loba mimma yuslihu daripada perkara anu benerna. Jadi loba salahna daripada benerna ibadah jalma bodoh mah. Mantak urang kudu neangan ilmu teh kitu. Nu bahayana keur mah bodoh sok-sokan mamatahan batur. Atuh jadi cilaka kabehan ieu mah. Wa kama qala Wasilatu binul Asqa sarengnya kitu deui numutkeun cariosan Sayyidina Wasilah bin al-Asqa al-muta'abbidu bi ghairi fiqhin, ari jalma anu ibadah tanpa dibarengi dengan ilmu fikih, kahimari tahuni bagaikan keledai anu keur ngagiling tipung. Naudzubillah min dzalik. Nu matak jalma anu salat teh aya anu dibasakeun bagaikan hayam macokan beas. Naon eta? Nu salatna gancang teuing teh nya kitu deui ieu jalma anu salat anu ibadah teu dibarengan ku ilmu fikih maka seperti keledai anu keur ngagiling tipung. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan urang sing ulah kaasup golongan jalma anu kieu. Sedih amat meureunna urang salat berjamaah babarengan di masjid, ketika dicek di yaumul kiamah teh mana kulianana, ternyata cek malaikat teh maneh lain salat berjamaah tapi maneh mah sapi keledai ngagiling tipung. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyampurnakeun amal ibadah urang anu sakitu loba pisan kakuranganana. Oge pamudah-mudahan urang sing diberikan taufik ku Allah Subhanahu wa taala supaya terus daek menggali ilmu agama pikeun nyampurnakeun amal ibadah urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.